Ternyangka aing ka maneh kok. Dan aing mah maneh teu tulus ka aingnya teh. Ternyata maneh teh main belakang. Ih, Urang ge teh nyangka ka maneh. Kalah selingkuh kamari bari diajak momotoran di duaan jalan-jalan. Teu bebeja ka urang. kurang naon kok. Aing teh kurang naon ye. Tega-tega teuing maneh aing mah. Pasti maneh leuwih milih si eta si siluman kadal eta daripada urang. Hancur tah, hate hancur. Capek lah urang mah ku maneh mah. Geus lah, bye. Ah, maneh kumaha maneh nu ninggalkeun aing kok. Duna aing nu ninggalkeun maneh kok. Ah, ayo udah doakeun aing ya duh. Selila aing teu boga awewe atuh minta jampena aing lah ya duh. Selila aing dipuhna ka awewe ieu. Jampe doa meureun sok siajeun heula aing nyeri hate da doa anu nyeri hate mah dijabah batur mah Si yang didoliminya ku aing. Yang nu kumaha, yang nu receh, yang nu dolar. sok nu pangerina we mi doa aing langsung dijabah. Kasep nama lain. Kan bolohoy sia teh. Sok belah paleh teh para ruguh aing mah. Ngomong ka mana daek. Sia mah bea sok dijualan, pare sok dihakanan, gemuk sok ditinyu. Terus teh es sok ditiupan ngahakan es ge. Tah geus ku aing sia didoakeun pisan sing enteng jodoh. Sia kunaon sal neng ieu motor didorong kieu? Nyaopan, ieu motor jugjug parem geura tadi keur di jalan. Aku izin melihat motormu. Apakah saya bisa membenerinnya? Kita lihat apa yang rajit ini. Ngomongna ulah ting bahasa Indonesia, geuleuh aing dempo we tah gua tuh. Ih masih gak nama oli naik kena rihti. Tapi geus hade ayeuna geura sok ajaran. Paling geura dihulungkeun. Tahut ayeuna ge caus sasalalay eta ge da urusan maris beak jeung kakaren sejen. Aya? Punya cau hungkul neng, teh ceket ya. Mana cai herangna? Loba pisan kahayang atuh maneh teh, cenah ngadagoan. Kajana minyak cai. Wah, ongko aja mah teh lobasan pamenta aku aing kana ban cai balong. Tah aya Marjan mah, kuruton kamari. Ipan ayam marjan mah, sok ngabohong sia masar neng, meni koretsan ka beukuh teh. Hai. Oh, bertemu lagi. Mah kumaha ya? Aya kabar gembira naon? Berunya datang-datang. Kadeu ya Sri aing ya. Segitu aing bahagia kieu lai. Aing teh panggih awewe lai. Keur nyurung motor. Ku aing teh dibantuan. Bener euy doa sia aduh. Ujarab pokona mah. Jos. Oh, kahayang sia mah terkabul. Hate aing nyeri ku sia dicaci maki. Tuh demi balad lah ya doh. Perjuangan aing ya. Wah. Guys, interatin inditnya. Nuhun euy. Jung lah. Tadi teh sora aya si Kido natas ni nanti dia mani gandeng nepikeun ka jero kadenge. Biasalah minta doa, ngan hate aing nun nyeri. Tuda maneh mah ai si Kido didoakeun ai urang henteu. Aing mah neangan tambah, tapi ka mana deui ieu teh? Keur teh hese neangan endog hayam kampung teh. Kamu Mane? Maneh teh tadi motorna rajit. Yang jadi lempang ayeuna. Kemanakeun motorna? eueuh ieu teh digadekeun ek neangan tambah jangan adi urang. Neangan tambah. Tadi maneh gering naon gitu. Bisul na bool bari cadukna biuk deui.
Karena ndog hayam kampung di mananya nu aya manehnya ho. Ndog hayam kampung mah di uing aya. Ek sakumaha? 1, 2, 3, 10. Cok sakumaha tinggal ngomong. Lah ulah loba-loba teuing 5 kilo ge mahi. Yuk cokot ke imah maneh atuh. Bunga. Bukan dia. Mana? Tadi deh sayangnya ya. Gimana ya? 5 kilo maya. Ieu teh gratis. Kopi jeung eneng lah tuh. Nuhun atuh nya. Ujung lah. Lah, ku aing cokot dong si Kaslay teh nyahoan ieu jamana. Tung teu kapanggiheun. Betul aing purih kieu euy. Si Sarneng eta kuncai nahaon. Sugan aing geus balik baru ngahakaran keneh cau. Sugan edan budak teh kumaha ting pamikiranna. Huat nasihat teh kenaon cicing we di dieu jeung balik tuh geus burit ke masih neangan teh aing disalahkeuna. Sarneng ka abdi teh dikit tuh pisan. Can beak cauna ge. Heuh atuh aing balik banyak lain. Neng. Aya naon atuh ngageroan mun digandeng pisan. Kenapa ngagoreng kendog ya salapat? Kan endog nana sayang. Kenapa numpokeun? Malu maneh wae nu digorengna. Heuh atuh kela sang ilik-ilik kana kandang. Cih, nah ieu teh endog teh ka mana ning beak? Heuh, ieu mah nu nyolong. Keur lah aing mah nu nyolong sina bisul dina liang taina. Endog nage eueuh tuh, meureun aya nu ngao kabeh beak. Nyolong endog. Mau bisul ya teu nyolong endog. Bukan kayak dia. Lah geus cager aya mah geus dibere tambah endog mah. Sia tadi saha nya ngaranna? Pokok teh ditanya euy ngaranna aing mah. Aduh aing bahagiana. Terus mere endog ka si Sarneng. Mugi-mugi we bisulna cager.